Keur lalajo naon mang eta teh? Meni serius kitu ningan bangun rame. Puguh kan ieu urang keur nempo ieu teh. Supir angkot PS tentara cenah ieu. Teu nyaho masalahna kunaon da meni viral dengan dina YouTube, dina Facebook oge. Cigrat tempo ieu meni rame kieu. Dari ka meni waas kitu ning nempona oge. Bangun ripuh eta ningan di rembugu dua pusok kitu mah. Padahal mah atulah make jalur kekerasan kitunya kudu saling sadar lah ari di jalan mah. Kudu berkepala dingin. Ari kahayang mah ulah make arogansi kitulah, teu kudu arogan ari di jalan mah, hirup di jalan mah. Da urang teh meureunnan mun hirup di jalan teh mah kudu saling sadar diri we. Da meureunnan keur neangan nafkah jeung keluarga. Sing nyadar diri we urang teh jalmi teu gaduh atuh. Ieu mah kalakah karari itu geuningan jadi pusing Bandungan lagi urang mah. Nya sok serba salah kitu mang. Da meureunnan supir angkot oge nya manehna teh ngejar setoran. Meureunnan arek setor duitna meureunnan lamun teu kitu. Emang sih urang kadang masuk kesel di jalan teh, manehna sok sorobot jalan kan lamun dipikir di mah da manehna teh meureunnan keur ngejar setoran nganepkan anak keluargana. Da model TNI ge tentara moal mungkin meureunnan manehna ge ujug-ujug ngerepuk mah lamun teu aya sababna mah moal aya seuneu lamun moal aya haseup lamun eueuh seuneu kitulah caritana mah meureun nya. Terus urang kudu ngabela saha tuh nya mang? Rek naon ngabela ka ditu ngabela ka dieu nu penting mah urang teu boga masalah da maneh ngabela itu teu menang untung, mulai teu menang untung heuh. Oke siap mang, siap.